Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala nikah sahamun tayang hegra saat-saat darurat jelema nyokot duit bang kemudian golangkeun ku nyana teu kaputer jadi kutuk ku Gusti Allah jelema Islam mah jelema iman mah haram sia akhirna ya otomatis imahna kapan di mereka di lawangna teh naon gara merekna rumah ini tuh kan sia tah janyaho akhirnya jelema dibawa kan itu ke penjara. Naon nu dibaca kunyana Allahu Akbar Allahu Akbar. Di jalan aya nu geulis teu hayang neuleuh. Teu hayang neuleuh keur menghadapi neraka jahanam. Kumaha engke aing jeung polisi Allahu Akbar. Salat mah teu Allahu Akbar. Allahu Akbar timbul keluar sorangan Allahu Akbar saat-saat darurat. Mentak ku Gusti Allah tiasa dicoba jelema anu tadina susah getol ka masjidna. Kemudian ku harinya dibere harta loba, dagangna maju beuh nu biasa Jumat berangkat jam 8 atawa jam 10 minimal. Ku hari mah geus eueuh Jumat acan ditelepon teh keur aya di puncak, minggu kamari mah minggu ieu mah keur aya di Lembang. Minggu berikutnya nyana aya di Bali, kabelah ditu namanya nate aya di Paris, ambo. Budak pohara teh. Isuk-isuk nyana sarapan di Inggris, sore-sore nyana dahar di Paris. Lain jelema leutik teh moal aya di majelis imam moal aya. Moal aya mah kelas warteg kabeh. Kadeleuk aing beungeutna ge beungeut warteg. Oh masalah. Aduh. Tah ieu jelema sugih pohara geus teu nyahoan masjid. Nah, cek Allah berarti lain syukuran sia ka aing, kadanan sia ku ngajakan dibere penyakit dah. Jantung. Kolonel. Sia salah ngomong. Mas jantung kayak kolonel. Tuh, nges gue lupa ngomong sih, bodoh. Ngacak-ngacak urusan baik. Aing deres, aing mah kolonel aja nama jantung jenderal. Aing ona berada deres kene. Nah, bawa gua rimatul, masya Allah, kudu diring. Waduh, ya Allah, jelema ring satu hebat. Tinju aya ring deres. Tapi lamun jantung geus diring geus tinggal ngukur bae di ditu. Di mana aing ge dikubur. Mulai geus tambah ya darah tinggi setik 500. Kiih kuari kurang lancar prostat. Insyaallah bahkan diperiksa deui aya batu. Ya Allah. Geus mulai Allah cak anakna abah ku ari mah ka Allah deui kamarin mah jantilok ngomong Allah Allah neng tasbih mana neng bawa ka dieu geus dijual pan ku abah ulah ngomong sia segala ngajual tasbih segala naon padahal mah bener jadi dijualnya boga kauka dijual menang meuli 5 juta dijual ku 3 juta. Neng tasbih nu aya bae neng tasbih nu aya ka di abah teu betah teu make tasbih mah neng. Bau pohara jas. Dibere nu gede neng. Ulah nu leutik-leutik. Ngana Allah tuh. Barang geus darurat mah tetep Allah. Bari rada deres dibawa ka imah geus bisa lempang. Boh jam genep baju mah geus mandi cenah. Terus jam 7 geus pake pakaian, jam 8 berangkat.
ka mana Pak cek pemajikan lah gawe mending ka masjid sugan bae paeh di masjid. Oh cek pemajikan sadar amat Pak. Kayak beneran kayak paeh di masjid lah dek naon gawe atuh deh. Jak warima atuh jak sawah geus dijualan pakai keharapan kita. Mobil geus ambalaya teh dijualan puluhan ratusan juta. Awak warima balik deui ka urut imah geus sing ade moal kobol deui di merekan sia. Geus susah deui makarak Allah. Cuman kos kitu jelema mah. Urang mah kuari keur sehat masih kena inget ka Allah. Oh, itu mah wali mah sebenarnya mah. Atuh ieu mah keur sehat masih inget ka Allah, geus lain wali sih naon mah. Walinyi mah. Tah. Ieu. Geus mah penggedena sasar ngomong ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba dijadikan ku para pengikut-pengikutna ulama-ulama Yahudi teh pendeta-pendeta Nasrani teh diakurkeun jeung pangeran dina pada naon keputusanana ditaluturkeun. Masya Allah karim seperti eta ngaulah-ulah barang turun Kangjeng Nabi ke alam dunia diutus jadi rasul teh ngaulah-ulah nuturkeun Muhammad sapira Muhammad budak kamari ulah iman sia ka Muhammad ya Muhammad masapira aja lemah hina ulah nutur-nutur Muhammad sia sebab Muhammad mah pembohong. Tateh dikitu-kitu ku Yahudi jeung ku Nasrani. Kangjeng Nabi teh ngayakeun tindakan dakwah anu berlanjut kana perang Yahudi jeung Nasrani kucar-kacir tapi tetep kade iman mah ulah sia ka Muhammad. Kurang kumaha Abu Jahal, kurang kumaha Abu Thalib. Kangjeng Nabi mamang ieu mah asal maca syahadat bae percaya bahwa kula rasul dijamin ku kula engke di hareupeun Allah kula rek usul. Ngalieuknya dek maca 2 kalimat syahadat ditoel ku Abu Jahal. Sok sambarangan suhudat syahadat. Ban urang maka kentong nagara. Sanu teu nyahun Abu Jahal, sanu teu nyahun Abu Thalib. Ulah. Terjadi deui. Kanjeng Nabi kan ngajak mang asal maca 2 kali syahadat ngalieuk anjeun teh nu alamin teh amat alo ieu teh percaya emang ge kakarak gedeg maca 2 kali toel ieu ih sok sambarangan ulah sok sailu-iluna teu meunangeun ilu teu meunangeun Masya Allah. Terus datang ke Kangjeng Nabi perang di Madinah Yahudi kucar-kacir pertama ke Suriah kemudian ke Israel ke Palestina lain-lainan di sekelilingna tetap baik nya ulah-ulah percaya ke Kangjeng Nabi itu ulah kade nah iyalah Yahudi jeung Nasrani seperti itu mantap dijelaskeun aya naon sih di jerona ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman wahai para mukminun wahai para mukminat inna katsiran minal ahbari warubani sanjanya mayoritas di para ulama Yahudi mayoritas di para pendeta Nasrani tela yakuluna amwalan nasi bil batil yakin nyana ngadaharan harta-harta manusia dengan cara nu salah. Masya Allah. Lemun kurang dilempeng-lempeng ya babacaan teh bakal kaget kurang. Allah ngabahasakeun layakuluna mangan cek bahasa Jawa kronjo iku mangan cek bahasa lemesna mah dahar teh lemes eta wis dahar tuh lain mangan ih serwara weruh
dolan-dolan ge ning Jogja. Lah iya aja ning kronjo wae. Nah, dahar. Aya di nu leuwih lemes. Madang. Lemes. Aya deui babadog. Aduh, Gusti, bahasa Sunda mah, bahasa Sunda kaya. Dimimiti dahar, tuang, dahar, kemudian daang, madang, babadog, loba jasa. Ya Allah, aya deui gagares. Ya Allah. Aya deui lebok, aya deui nyatuan. Pau badak sakumaha keboplen. Aya teh bapana ka anakna nyatuan tah. Hei, ngadidik anak si kos kitu. Nyatu. Ih, tapi tadi kulon mah ngetren nyatu. Sia geus nyatu. Lain sia dia geus nyatu. Kos teu boga salah ngomong gitu teh biasa mah. Sugih sudah mah sugih. Badak lamun jelema encan bisa bahasa Sunda can sampurna. Sunda mah sugih jasa. Masya Allah. Bahasa Indonesia onam saeutik. Bahasa Sunda Masya Allah. Nah, kan lamun bahasa dahar kudu kadaharan. Sangu atawa lalauk atawa kitu naon ngaranna bubuahan. Tah eta bahasana ya kuluna. Ai ka dieu mah amwalan nas. Amwal makan tina malun amwal. Pirang-pirang harta. Ai harta makan mimiti baju tangarana harta. Kemudian sepeda motor kendaraan tangarana harta mobil. Imah termasuk harta. Semen, pasir, eta harta besi, paku, eta harta sawah, eta ngaranna harta. Jadi lamun ku urang dilempengkeun bahasa teh sanyana lolobana tina para penggede-penggede ulama Yahudi jeung pendeta-pendeta Nasrani mah osok ngadalaharan paku-paku manusia. Ambo. Pasir di daharan punya, batu bata, besi, sawah digegelan. Geus kitu jamalan asma. Tak ieu teh neropkeun bahasa uklu kana amwal asa teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Geus aya anu pagedrug ngahijikeun kalimah hiji ka kalimah sejen teh horeng aya parantina lamun deuk nyieun mubtada jeung khobar nahu syaratna anu sah dijadikeun mubtada teh kudu isim naon khobarna teh kudu kumaha ketika mubtadana ieu adalah mubtada mufrad ke khobarna ge kudu mufrad deui di mana-mana mubtadana tasniatun ke khobarna ge kudu tasniah deui sebab aya khobar teh kapan hukum ngaranna geus aya hukum mah atuh kudu akur jeung anu dihukuman mun jama deui tah kan ngeunaheun urusan maca dina fiil kudu aya fa'il syarat kudu aya jawab eta urusanana alfiah. Ketika orang nyaritakeun yakuluna ieu teh horenganan kalimat teh kalimat fiil mudhari afalul khamsah teh nya lantaran aya ciri fiilan ciri fiil mah dina sorof dijelaskeun aya kalimat ana itu asal aya kalimat dipimitian ku salah sahiji ana itu hiji hamzah dua nun tilu iya opat ta eta nu kitu ngaranna kalimat fiil mudhari ya rumusna mantak mondok nginahin mondok bah jadi kadeleuk urang kitab teh wih masyaallah hese na maksudna cacak-cacak nu mondok hese kok mun teu mondok aya nu cicing di pondok teu leutik datang ka paeh teh nyawanana atuh lembur pondok jeung tah mah ya kuluna ha eta urusanna teh urusan naon kitu tasrif tah mah. Nah, lamun urusanana urusan rahasia jeung rahasia eta mah ngaranna ilmu ma'ani.
di dia menyeritakeun teu sapagodos bahasa gadahar kana harta. Masa sih eta pendeta teu menang aya harta-harta manusia aya manusia ya nih masyarakat boga sapeda kejukunyana dipen tadi gegelan di dahar modal sia pendeta mobil gitu kan amual tadi mun paku di dahar nya kitu meureun amual mah geus atuh teu akur teh kajen kumaha ge maka atuh di dieu yakuluna meureun lain mana hakikat mantap Imam Jalal nafsiran la yakuluna tayakhuduna tangeunahna tafsir teh ngeunahna ayat tafsir teh kos kitu lamun teu ditafsiran urang teu make tafsir misalna Muhammadiyah anti ulama misalna Persib anti ulama nah itu salah satu bau masalah sih pos tepang nyahona bae sia ari teu make ulama geus teu make tafsir-tafsir jasa mah layak uluna teh kuari di manaan ku hakiki ngadahar amalanna kana harta manusia tanyakeun ku urang ka Muhammadiyah bahasa ngadahar kana harta teh maon ayo sia akur tah kitu nah ngajeugeg nya tuh bahasa ngajeugeg eta bahasa keren menang ti Vietnam eta ngajeugeg tah atuh berarti urang menuturkeun mufasir ye Imam Jalaluddin teh di dieu Imam Jalalain nyaeta manehanana teh nafsiran yakuluna teh maka yakhuduna berarti ukluna bimana akhdu urang geus dibejaan nu mantak kulawani ge geus dibejaan mun ca dibejaan mah teu wani kula ge berarti atuh kuari mah yakuluna fil mudhari bimana yakhuduna berarti atuh kuari mah nginjem bahasa berjalan tina fiil mudhari geus lamun berjalan dina fiil ngaranna isti'arah tabaiyah in jarot pipilin au fi harfin au mustaqin fatabiatun tapi aya rumusna geus atuh nu ngaran-ngaran tabaiyah mah berarti milu kana asliyahna atuh cokot urang masdarna yakuluna teh uklu atawa aklu yakhuduna teh akhdhu atuh kuari mah bisa kurang dilempengkeun subihal akhdhu bil akli bijami tanawul fikulin zukiral musyabah be wa huwal aklu wa hudifal musyabah wal akhdhu wastuko dicempetkeun bae minal akli bimanal akhdhu yakuluna bimana yakhuduna ala sabilil isyarati tabaiyah ngaji moal mah hisak kintal tak kituan je kan ngeunah berarti atuh kuari mah kurang ulah di manaan hakiki kudu mana majaz geus majazum kalimatun usumilat fi ghairi aslin lahu qad wudiat berarti nginjem makna sejen perlu aya dua hiji kudu aya korena mun di majaz isti'arah atawa kudu aya alaqah nah ieu kan ngajahukeun korena jeung alaqah geus korena teh kumaha cenah kiai korena mah kieu urang bogoh ka sarwiti aja sarwitina teh can pugu bogoheun ka urang lantaran urang malah sapira urang sarwiti mah nya geulis urang mapan boga beungeut ya beungeut perang tapi gede kahayang jalalaki mah pembeli ulah sieun wajan teh kumaha ge lalaki mah lamun sieunan ka awewe cekel pler ternyata aing lalaki goblok sia nya kudu sieun ku awewe kitu kuduna jadi lalaki mah ieu mah sieunan ka awewe teh sieunan lain lagi teh mah beti kos kitu tunggu masih balik ngaji baru ringas be bagusan nu sieunan ka awewe salamat beuh kudu isin ka awewe ulah wani mah teh kudu isinan cara Kangjeng Nabi mah isin namun naon teh urang geus jauh ti Kangjeng Nabi urang mah aya awewe jauh kana ge sweet ambo tambah balik di jahiliyah lah ya kulun tah korena mah kieu begitu urang kapanggih di nu hajat jeung sarwiti teh nyana neuleuh urang neuleuh nyana tungkul eta korena tah tungkul teh korena nyana teu wadi neuleuh beungeut urang serem meureun korena nah urang tangga nyana tangga haju urang senyum nyana senyum eta korena kadua tah nomor katilu mata urang tring nyana ge tring nah geus ieu mah
nista maja utama geus saya 3. Waduh geus mantep jasa ieu geus. Eta geus korena eta kos kitu. Nah, lamun urang bogoh ka nyana aju ku urang di senyuman nyana tungkul, ku urang di senyuman nyana manyun. Wah geus. Ieu korena keneh kos kitu. Ya negara teu kondusif ya. Manyun. Eta korena. Dan lain-lain sebagainya. Kita dibahas lamun urang keur ngaji. Gesatu kuari malaya kuluna teh bimana yakhuduna majaz. Gesatu kuari mah mantep ku urang teh di mana anana hei para mukminun. Sanyanya lolobana ti kalangan ulama Yahudi jeung pendeta-pendeta eta pada nyararokot kana harta manusia kan geunah. Kek cenah eta. Kunaon atuh teu langsung yakhuduna bae. Oh, aya maksud Gusti Allah teh. Nu mantak ku Gusti Allah langsung layakuluna lantaran di dieu teh hendeuk nyaritakeun azamna. Hartina azam teh nyaritakeun gegedena harta makan jang dahar. Berarti malzum, lazimna mah tina harta, mulai ngaluhuran tah. Tina harta lazim berarti malzum namakan dahar berarti itu nyaritakeun urusan gegedena horeng gegedena harta mah jang dahar azamu arkanil haj arpa gegedena rukun haji azamul haj arpa ay azamu arkanil haj. Nah itu keneh mabit ku ari lo Bandung ngahartikeun mabit teh kudu sapeting bae lantaran cenah bahasana azam eta teh miceun nu kos kitu teh mantak ulah sok ngamanasikan ku sorangan. Yen manasik mah deuleu bae manasik menang ti ulama. Jadi ngeunaheun urangna. Engkeunna henteu saralah. Ulah sok aju ngahartikeun ku sonda ieu kan urang geus dibejaan. Nah, berarti layakuluna teh ieu dilangsungkeun ku Gusti Allah malzumna. Di dieu geus kurang kaharti atuh berarti lamun ku urang dijadikeun mursal mah ieu teh moal kaluar tina alaqah iliyah jeung maluliyah tawa lazimiyah jeung malzumiyah ngaluhuran beuki teu kaharti bae kan kun teu mondok mah isi ngaji naon cenah kiai kalaluar coba ge nu ngarti jeung nu teu ngarti loba nu kaluar misalnya ya kuari nu ngarti diuk nu teu ngarti kaluar atuh hampir kaluar kabeh pimpinanna sieun kaluar teh lah make priwit trit keluar semua. Lain lulus disetrap. Tayeu ngaji ieu keur carita encan sabaraha ieu mah. Sok kos kitu can sabaraha nu kos kieu lain maka karak galalagaan ngaji. Ieu gara-gara ilmu bayan nu kos ieu. Geus satu kuari mah dilempengkeun lempengna disarupakeun nyokotna para penggede Yahudi jeung pendeta Nasrani kana harta manusia secara batil nu penting mah nama menang harta disarupakeun kana tingkah jelema anu ngadahar kadaharan dalam kondisi anu keur lapar. Jelema tingkah dahar nu lapar mah geus teu nyahoeun ieu halal ieu haram pokona dahar bae tingkah Yahudi jeung Nasrani kekentongna nyokot harta secara batil deuk di mana bae jeung kumaha bae lir teu beda jelema dahar ngadahar kadaharan dalam situasi keur lapar di mana bae kumaha bae sikat habis kan selesai itu berarti kan pohara dumantak ngabahasakeunana Gusti Allah la yakuluna amwalana sibil batil teh ieu dimajazkeun rahasia majazna adalah mubalaghah tuh kan beunang ai ku ngaji-ngaji mah tuh beunang di mana cenah kiai cak nu teu masantren puyeng malah mah tah eta lewatak gaji teh kudu sing tamat ulah waka kararau ngaji mah 5 tahun kakarak bisa masak doang sakieu ti guruna masak teh sakieu masak teh caina sakieu tah sakieu kabeneran di nu hajat ngomong heuy masak sakieu nya kadenge ku batur naon teh nyolok tah naon cenah sakieu
rahasia pesantren tuh sakit. Tinggal aya awewe teu ngarti sakieu mah deet teuing. Ih, ka mana bae sia mah. Kudu masak. La yakulu la amwalat mubalaghah. Berarti kan pohara. Nah, geus moal bisa ditarjamahkeun kos kieu mah kudu dijelaskeun. Urang maca Quran terjemahan. Atuh sakitu kituna bae. Tapi ketika kurang geus dijelaskeun pihartieunana wallahu a'lamu bimuradih. Allah ngainformasikeun ka Kangjeng Nabi wahyu ngaranna melalui malaikat Jibril bejakeun Muhammad ka para mukminin bahwa sanyana mayoritas lolobana ulama Yahudi pendeta Nasrani pohara pisan manehanana nyokak harta ti bawahanana kumaha bae carana. Nu penting hasil harta. Dosa lah bisa ditebus. Untuk kepentingan gereja lah. Untuk kepentingan umat lah. Kunyahna tetap dicokot padahal jang kepentingan pribadi masing-masing. Dijelaskan di Al-Quran, bohong untuk kepentingan gereja, bohong untuk kepentingan umat, bohong. Dijelas kepentingan pribadina la yakuluna amwalanas bil batil. Contohnya kerisha fil hukmi, make sogok menyogok dina ngahukuman, siapnya ngahukuman asal disogok, siap dosa ieu pokona mah diampuni asal bayar sekian. Baheula aya bintang film di Indonesia nu ngalam klip Sandra. Baheula manehanana berzina jeung Suzana. Dipermasalahkan kan di Indonesia berangkat jana ka Swiss ka ditu itu teh tidak mere manehanana jang membayar dosa dibayar di Swiss sekian teu kudu nyaho nominal balik ke Indonesia nyana bebeja saya sudah bersih dari dosa telah ditebus oleh saya dakwah teh kikituan teh maksudna mah Abe urang nyaho para muslimin muslimat horeng dosa teh di Kristen mah bisa dibayar. Dakwah teh kos kitu teh. Ngan urang Indonesia na be los bayar ku sia, lebok ku sia, teu hayang aing mah. Aing mah kajian kos kieu ge kudu dosa dibayar, teu hayang aing mah teu percaya aing mah. Mendingan istighfar, teu kudu mayar aing mah, babari aing mah. Tuh itu di Indonesia. Neilah sogok menyogok dina ngahukuman. Ieu mah baheula kabelah dina mah geus lain ngahukuman dina soal-soal gereja jeung kagerejaan kayahudian geus kuari mah ambalaya hakim daek ngahukuman kudu make riswah bae itu kene jaksa ngahukuman kudu make sogok-sogokan bae itu kene pengacara ngacarakeun teh kudu make sogok-sogokan bae emang Kangjeng Nabi diutus teh jang ngembangkeun kos kitu lain arsalahu bil huda wa dinil haq ketika teu akur jeung utusan Kangjeng Nabi diutusna motif Kangjeng Nabi diutus teh jang arsalahu bil huda wa dinil haq nyana kos kitu kaluar ti aturan Kangjeng Nabi geura modar si hakim geura modar sia ayo sia hah nek asup digawe ge tetep bae kudu nyogok aya nu geus ngaluarkeun 3 juta tambah deui 3 juta tambah deui 3 juta geus 9 juta orenganan kabur jelemana kasus kos itu loba jasa daya nu asup gawe alhamdulillah dengan 3 juta titah mere deui 3 juta keun bae tah mah aja asup tapi kan nyogok aya daya yang jadi PNS nyogok di manehanana teh teu gede tah mangan sakadar 30 juta naik aya nu 60 juta masyaallah hayang naik eselon tina eselon 5 hayang jadi eselon 7 emang aya eselon 7 ku aing bae naik nyogok ya Allah ya Rabb mejeuna jang bupati matina sogok menyogok ge jangan songkeun diri ka neraka jahanam sedang sakitu ge jadi bupati teu kudu tinu sejen-sejen tah tina sogokan bae ge asup ka neraka mejeun digiring ku polisi ja polisi ge men sogok-sogokan bae oh raja sogok polisi mah urang trip
SIM. Nah. STNK. Nah. Pentilnya kemana ya? Ya jasa polisi mah ke pentil. Coba sennya. Ah ini mati. Pak, ini mati urusan saya. Tapi saya kan pengamanan. Kalau mau belok ke kiri, ini sennya mati. Kalau udah tabrakan, siapa coba yang? Nah, ya kalau gitu ntar saya ke bengkel. Bukan begitu masalahnya. Iya tuh ini kan motor saya untuk menjaga keselamatan saya masuk bengkel, insya Allah dah saya beliin dah sekarang juga, udah saya minta izin berangkat. Bukan begitu, ini urusannya bagaimana. motor orang mentabrakan payah orang, nah nyana keamanan gitu doang. Nah iya gimana Pak ya, banyak orang tuh kalau ngasih jangan banyak orang. Tempat sepi dong, kita harus punya etika dong, pakai etika. Masukin kemana kayak kemana. Mantak etak konektur mulang jarah, ngus jarah gonya sakonektur asupeun ke tempat korek api. Asal trit bang. Geus teu nyilek deui, tah polisi teh aya kos kitu tah. Lewat deui asupkeun deui, trit titit. Kula nanya, itu cenah rahasia teh mah kiai cek nanti. Geus ulah hayang nyaho kiai mah kiai bae. Engke heulanan beusi aing jadi supir naon. Eta hal-hal nu leutik di polisi. Wow, hal namun naik kukula dicaritakeun teng nyaho kabeh. Ieu henteu rek nyaritakeun naon maksudna sakitu ge jaka neraka mah cukup kitu tah ieu mah rek nyaritakeun ge eta hayang henteu aing mah. Ieu cenah polisi loba nu ngaji keuna kadengeun. Engke cenah minggu hareup teu ngaji abeh ka neraka. Ulah hese-hese. Engke ge nyana mikir heuh oge nya loba polisi ge anu baget. Ya, mana STNK? Enggak ada apa lupa, Pak. Kenapa enggak pakai helm? Saya mau ngaji, Pak. SIM, apalagi SIM, atuh mah kabeh teu boga. Udah sebelum besok ya minggu depan mah bawa ya. Sekarang jadi SIM sekarang majata. Eta mah bager kan. Eta mah bager tah. Minggu hareup teu ngaji aing mesti polisi deui. Loba ieu nu bager ge polisi, masyaallah. Nah, ieu keur carita teu bager da. Geus puguh perpolisian, geus puguh atuh ayeuna mah perhakiman perjaksaan risya fil hukm. Ieu mah keur carita ruhban, keur carita ahbar. Wa yasuddun an sabilillah. Di samping manehanana nyokotan harta-harta ti para bawahan-bawahana demi kepentingan maranehanana, anu jadi pendeta, anu jadi kardinal dan lain sebagainya, jang pengembangan agama Kristen ngebodalan para misionaris anu disebar ti Paris, Roma, ke mancanegara. Lain seti nu diutus ke Indonesia, kita ngristenkeun Indonesia. Terjadilah kristenisasi di Indonesia nu pohara berbagai cara. Kitu keneh ke Malaysia dan lain-lain sebagainya. Nah, eta kan dimodalan tadi dinya. Nah, ieu wa yasudduna an sabilillah, nyana ngalarang nyegah arasup ke agama Allah. Bahkan nunggis asup ke agama Allah kunyana diopenan supaya asup Kristen. Ku ari manggeus macem-macem baheula mah teu kacarita di rumah sakit teh kudu aya istilah kristenisasi. Tapi ku ari mah katingali jelemana susah sementara penyakitna berat. Nah ieu teh didatangan ku misionaris datang ka dinya teh Bapak ingin sembuh. Iya, punya modalnya? Enggak. Sementara modal yang harus ditanggulangi oleh Bapak ini sekian puluh juta. Ya bagaimana Tuhan saja, bagaimana Allah. Begini Pak permasalahannya. Kalau Bapak sayang badan, persilakan. Nanti saya yang akan menanggulangi dari pihak gereja anu. Yang penting Bapak masuk Kristen aja. Ini sabaraha puluh mungkin ratus anu siap. Kos karitu nu kuat lah, nu kuat. Tapi kan loba.
Ilmu susah ditanya, kenapa bapak ini nggak ngebangun rumah, ngebangun dari mana tuh? Emang nggak usah tapi ya begini aja keadaannya. Kalau dibangunin siap gak? Siapa yang nggak mau tuh? Sekarang gini aja, saya akan bangunkan rumah, yang penting bapak ibu ikut dengan saya. Dari pihak mana ini? Saya dari gereja kumaha coba. Saya arasip. Terus gitu di bodalan. Ya Allah ya Rabbi, da ieu ya sudula an sabili lagi saya di Al-Qur'an ulah kaget. Namun kamari informasi di belahan mau geus aya cara-cara kristenisme seperti eta geus puguh di Sumatera mah di Jawa melalui letter 2 letter beat yang supermi. Kayak anu dibantu duitna ti mimiti TK datang ke SD datang ke selanjutnya terus di pihak gereja. Geus ka ditu na ge di aku geus sabaraha catatan bangsa Indonesia nu agama Islam di Jawa di bodalan sakolana asup ka gereja. Ya. Geus sabaraha ribu manusia anu dibangunkeun di imahna ngagilek asup ka gereja. Geus sabaraha ribu muslimin muslimat anu gering di rumah sakit teu modalan ku manehanana aya nu ngabantu asup ka gereja. Ieu mah keur cara tenis wa yasuduna an sabilillah. Ai kabelah ditu nama atuh hidayah ti Gusti Allah. Ya loba boro-boro masyarakat jak kardinal nage asup Islam di Sukabumi sabaraha nu asup Islam. Pendeta nage asup Islam, misionaris nage loba nu asup Islam. Urusan eta banget urusan hidayah. Tapi lain masalah eta ieu mah masalah teknis dina Al-Qur'an geus dijelaskeun hiji la yakuluna amwalan nas bil batil kumaha bae carana. Teu nyaho haram teu nyaho halal. Penting mah nyana meraih keuntungan loba. Jang dahar, jang nginum, jang pake, jang ngabangun dan lain sebagainya. La yakuluna amwalan nas bil batil. Kabelah dieuna tambah deui wa yasuduna an sabilillah. Ngalarang asup-asup ke agama Allah. Kabelah dieuna ngajakan supaya jelema arasup ka Kristen. Deuk kumaha coba di Indonesia teh seperti kos kitu. Wa yasuduna an sabili emang kos kitu. Tiba heulana ieu Al-Qur'an ngajelas. Ya Allah. Lah kaget. Eju di Indonesia mah kapan lain agama syariat tiba heulana ge agama teh negara demokrasi. Nu penting mah beragama dilindungi ku negara boro-boro agama anu geus jelas cacak-cacak Ahmadiyah ge anu teu jelas. Encan aya nu sabenerna mah instruksi untuk perlindunganana di Indonesia, tapi ketika aya mah nyana main sogok menyogok dilindungi bae tetep. Dilindungi bae di Indonesia mah babari jasa negara sorga. Negara sorga di Indonesia. Ya Allah. Urang boga cai sakobak diantepkeun menang 5 poe deuleu aya laukan. Indonesia mimiti buyur heula. Buyur heula kabelah dieuna aya. Ya Allah. Eta Indonesia hebat kan. Urang boga sawah aya kobakan sok geura aya caian sampai 2 poe saminggu deuleu. Aya endet. Ieu kari geus puguh betok mah geus puguh parai mah. Ya Allah ya Rabb Indonesia. Pohara jasa urang. Urang nyieun empang di tukangan imah laukan ku urang lauk gurame menang saminggu. Eueuh kabeh. Indonesia mah kos kieu. Tidak aya jadi eueuh tidak eueuh jadi aya sorga di urang. Insyaallah. Tuh. Wa yasuddu an sabilillah seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat jadi raja, aya ngaran Hayyan seorang gubernur anu manehanana nyuratan ka Raja Umar bin Abdul Aziz di jero suratna kurang leuwihna seperti kieu. Tuan Raja Umar bin Abdul Aziz yang mulia, saya sebagai gubernur Baghdad bernama Hayyan melihat dari kebutuhan masyarakat, ketika masyarakat sedikit maka membayar upeti lah masyarakat. Sekarang telah banyak masyarakat dan telah berjalan perekonomian, mulai dari pertanian dan perdagangan, tidak lagi membutuhkan
bantuan-bantuan dari pemerintah. Dengan demikian harap kepada Raja Umar bin Abdul Aziz yang mulia, tarik soal upeti sudah tidak usah diperlakukan lagi. Wassalam hayyan. Baheula mah hebat takos kitu. Jawab, terima kasih Gubernur Hayyan yang mulia dan sangat terhormat. Kemuliaan dan kehormatan Anda bukan dari manusia, tetapi pemikiran Anda yang langsung kepada Allah. Saya terima atas informasi Anda bahwa masyarakat tidak perlu lagi lambaian tangan upeti dari pemerintah, sebab telah terlihat banyaknya masyarakat dan mampunya masyarakat bertani dan berdagang. Dengan demikian detik ini saya menerima ajuan Anda sebagai gubernur. Wassalam Umar bin Abdul Aziz. Harita keneh upeti tarik geus teu kudu. Ulah aya upeti-upetian cek Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz perang jeung Sidina Ali dan lain sebagainya. Eta teh kan masalahna mah kan upeti. Sidina Ali haram upeti, tapi cek Sidina Umar membutuhkan masyarakat harus pakai upeti. Perang lah. Tetapi ketika nyana geus ningali keayaan masyarakat geus teu perlu leuwih upeti, langsung cabut ke Umar bin Abdul Aziz. Ditulis di handapna, sebab Kangjeng Nabi diutus bukan untuk mengembangkan upeti, tapi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din. Ya Allah ya Rabbi, muri kakbul urang ngadenge Umar bin Abdul Aziz. Tah kuari pajak nu aya di Indonesia, ulah ningsa Indonesia secara nasional, sakabupaten geus aya 5 teh leuwih 4, sekian 5 lah lolobana mah. Nah eta kapan diangkut kabeh jang infrastruktur, jang pembangunan dan lain sebagainya. Urang mah teu nyaho mana nu dibangun. Mun urang ditanyakeun marah pan manehanan. Jalan pan tetep bae kos kitu keneh bae. Ngaju cai dan bararau bae kapan. Hayu coba dandain lain sebagainya. Mun ditanyakeun ku urang sia aing ngatur sok nanyanyakeun semua sembarangan bae. Urang rakyat menanyakeun teu meunang. Tah ieu kapan geus teu dibutuhkeun sebab teu kembali deui ka rakyat. Nu dibutuhkeun ku rakyat henteu, anu teu dibutuhkeun dieueuhan. Eta ku urang ditegor eta bae geus hese. Kajeun teh mah urusan nyana, nu penting mah kuari mah urang mah nu penting ulah aya naon-naon. Ngan ieu keur carita Umar bin Abdul Aziz tah ku Gubernur Hayyan dinasehatan nurutnya nama. Nurut. Ya Allah ya Rabbi, hebat. Nah, ieu mah kan layakuluna amwalan nas bil batil, jang kepentingan seorang riswah. Wa yasudduna an sabilillah, nahanan jeung nyegah jelema arasuk Islam. Ya Allah. والذين يكنزون الذهب والفضة ari jelema-jelema anu penimbun kana emas jeung perak di luar kabutuhan anu urgen, duit tina emas duit tina perak ditimbun kitu kene emas anu bebekan gak ditimbun perak kitu kene khususna eta umumna mah nyaritakeun penimbunan lain masalah emas jeung perak bae panjang mun dibahas. Kok bisa jadi penimbunan? Dibongkar tina bahasa walladzina yaknizuna, tina bahasa kanzu kuarina diakurkeun kana zahaba wal fiddata kadieuna wala yunfikunaha dengan apakah kemanehanana kana emas jeung perak eta timbunanana fisabilillah. Eta di makeur nyaritakeun teh Yahudi jeung Nasrani aya ka dieuna wala yunfikuna fisabilillah. Atupan beda aya Yahudi jeung Nasrani mah teu aya urusan sabilillah. Lantarannya nama urusan anak ka Yahudian jeung ka Nasranian, tapi dina ieu hiji ayat saayat ka dieuna aya 2 permasalahanana. Ya ya wala yunfikuna fisabilillah. Ay yunfikuna wala yunfikuna fisabilillah mah berarti mukminin. Geus awalan urusan Yahudi jeung Nasrani. Sanian di samping Yahudi jeung Nasrani nyaritakeun secara umum sebab patali jeung harta. Ya Allah ya Rabbi teh esena kos kitu ayat teh.
hese geus satu kuarima disakal sakompet daunkeun masalah urusan cinta harta nu cinta harta teh gegede nama Yahudi jeung Nasrani horenganan lain Yahudi jeung Nasrani bae mukminin geus sarua bae cinta harta ku cinta-cintana harta sehingga harta teh diraih dengan berbagai cara di berbagai kalangan kiai neangan harta melalui ayat-ayatna kadeuleuh mah bangun nyana ngembangkeun agama di luhur panggung saudara-saudara sekalian horenganan di jero nama amplop kuari mengelola yatim piatu sigana mah dadajengnya kayak yatim piatu nyodorkeun proposal ke pemerintah untuk yatim piatu mah dibagi horenganan ketua yayasan nama ganti mobil tina Karimun jadi tuh si anu ngajawab aing mah toser doang eta cinta harta bagus gitu bae lantaran cinta harta kajen teh mah nyogok 30 60 juta bahkan 150 juta ge nu penting aing boga kedudukan geus teh nyaho haram teh nyaho halal bil batil masyaallah kan geus pugu nu tadi dicaritakeun mah ieu mah kiai jadi DPR 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 sababaraha kali ku aing besi teu kadenge ku Cilisia barang geus jadi DPR teh atuh biasa bae horenganan leungit kakiaianana mana tanda kakiaianana ketika nyana diuk di kursi DPR jahorenganan wahakaza tuh sih mah teu ngarti kan tentu ngaji wahakaza iku yang mengkonon lah iya ayo coba masyaallah di Garut mah kiai nu jadi bupatina tuh kiai ngandang tuh kan masyaallah aya gubernur talar Quran ngandang ji atuh kumaha ya kari mana kakiaianana mana ayo cinta harta nu mantek jelema lamun endek bagus mah moal cicing dinu jore pasti babarengan cicingna jeung dinu bagus deui lamun jelema mantep pikiranana moal daek cicing di kursi DPR kajen teuing dibayar kita jadi DPR moal daekeun lamun jelema endek bener ka Allah nu antak daek ke cicing di kursi DPR nyana teh susuganan Mang Pendi ya Allah ya Rabbi susuganan intu cenah mah negakeun agama atuh mangga bae susuganan bet tegak agama dan nu karasa urang kieu bae LGBT mana tuh datang ka disunamikeun ku Gusti Allah can kabahas secara tuntas malah ngacak-ngacak negara anu geus kondusif agamana adzan diulah digandeng-gandeng aingnya mah nyana memperjuangkeun atuh hanteman di dieu ayo jilbab kuari jadi masalah di Indonesia mah atuh geus teu kudu dimasalahkeun jelema berjilbab kabeh paingan cek Habib Lutfi enggak usah dimasalahkan jilbab mah yang penting hati kita pakai jilbab waduh iya masa kepala pakai jilbab pakai kerudung pakai cadar main-mainnya ke pantai iya hatinya aja yang harus pakai cadar tuh ya Allah ya Rabbi udeng-udeng mah dipake atuh mending udeng-udengan hate di jero daripada ngajualan ayat ji masuk ngileuk ka dieu sia biasa bae sih urak lirik segala naon emang ku aing teu kadeuleu walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah ari jelema-jelema Yahudi jeung Nasrani khususna umumna mah mukminin mukminat di mancanagara
anu nyimken kana emas jeung perak tegas nama nyimpen kana harta banda dek emas dek perak dek duit dek pare dek sagala rupa najwa yunfikuna fi sabilillah teu daek ngaluarkeun hartana di jalan Allah yakne la yuaduna minha haqqahu minaz zakah wal khair teu daek zakat boga harta timbun tengah zakat pare timbun tengah zakat dagangan timbun tengah zakat ieu bejaan Muhammad jelema-jelema nu cinta harta teh wayana bejaan fabashirhum bubungah manehanana Muhammad bejaan abe bunga make naon bi'adzabin alim neraka jahanam cenah ngeunah fabashirhum eta mah ngaranna bahasa tahakum cek ahli ma'ani marahasiana teh ngahinakeun sia kade sia malingnya ye ku aing diberi ganjaran 5 kali ya atuh paling ganjaran siksa tapi ngomongna ntar gua ganjar lu ya nih 5 kali nih 5 kali tuh bahasa ganjaran mah kan kuduna kana kabagusan lain kana peureup 5 peureup ganjar sia ku aing eta ngaranna bahasa ngahinakeun masyaallah. Nah iya geus sarua jelema anu nimbun harta teu daek ka zakat nah ieu fabashirhum bi'adzabin alim bere beja nu bagus bakalna engke mun pare tilok di zakatan ku wereng pare teu di zakatan bakalna ku simet pare teu di zakatan ke bakalna ku bangkong nah ieu engke bakalna teh ku macem-macem kasaatan dan lain sebagainya nu Allah ieu harta teu di zakatan dipake meuli mobil anu maling harta ditimbun teu di zakatan bakalna engke teh bakal nyiksa nu maling eueuh jarapih naon eueuh kan awakna gering dibawa ka rumah sakit masyaallah kari tuh keur baheula mancan boga sapatu awakna sehat lantaran susah teu kabeli sapatu barang ku hari masugi kabeli sapatu mahal meuli sapatu nage merek beli cuman rada tiruan menang di Cibaduyut tapi herang akur jadi menang meuli di Inggris akur ya ieu ku hari mah sapatu boga cuman dina sukuna aya borokan maning mana keur ieu teu boga sapatu sehat suku ku hari boga sapatu tapi borok maning mana ayo cenah kieu mah kitu sih ngomongna ulah kitu tapi mah kitu bae siksa biasa binalif meureun ieu meuli sapatuna teu beres tuh ya Allah ya Rabb ieu siksa kalau mah inget ka siksa inget ka Abu Nawas terkenal kakiaianana di Baghdad di samping terkenal kakiaianana nyelenehna pika keheuleuan jelema tapi pikar sepeh gitulah wali ngomong sadaek nyanyana ditangkep ku raja sering tapi raja elehan bae wae ditangkep cenah mah geus jirinting we ka ditu tapi eleh we ngadu dalilna eta Abu Nawas waktu kula ka Baghdad ka ditu berserakan keneh teu bisa zarah ka kuburan Abu Nawas lantaran can diberesan harita dah Abu Nawas kebenaran giliran khutbah di masjid jelema narempok ka Abu Nawas mantap jelema hadir loba asal Abu Nawas bae khotibna loba asal Haji Pendi jelema males loba nu henteu Jumat aing daripada Jumat di imaman kunyana mending teu Jumat ieu Abu Nawas mah daya tarikna pohara lantaran ti isu ke masjid pas Abu Nawas naik kan turunduh jelema sebab ti isu kabeh karang cak Abu Nawas kok jadi sararek ieu cek ini waduh bahaya ieu Abu Nawas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung azan sono harudak kabeh sono waduh mana Abu Nawas sana aduh udang kabeh jadi kabeh unu tunduh waduh jakena wah cak masyarakat sana di mananya terus bae Abu Nawas maca khutbah
Alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu li jamil ayati wal ala wa ashkuruhu syukran wa afiya minal bala wa atubu ilaihi min kulli wa fi'la. Seuneu naon Abu Nawas? Terus we. Usikum bi taqwallah. Jelema molotot kabeh. Eueuh. Ngan culak-cilek lain ngadengekeun seuneu mana seuneu. Beusi kahuruan. Cara kamari kan keur berjamaah aya gempa, pan berangkat kabeh ka laluan, masjid ditinggalkeun ka imam-imamna pan. Iya, seuneu geus beres, karek nanyakeun, "Mana seuneu Abu Nawas?" Tunduh teh aya seuneu, mana seuneu? Seuneu neraka leuwih bahaya daripada seuneu Sunda, daripada seuneu dunia. Oh, tunduh teh mawa seuneu si eta. Wah, dikikieuan kabeh ge. Kabeh ge kikieu. Nah, ieu geus keur ngaji aya tundutan seuneu neraka eta sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ente cenah kieu geus kita tadi molotot. Molotot batasi meuteun. Ila fabashirhum bi'adzabin alim. Ya Allah ya Rabb. Jelema-jelema nu cinta harta bakal neangan harta. Dalam cara neangan hartana geus kumaha bae, nu penting mah berhasil mun dagang teu nyaho haram, teu nyaho halal. Am yakuluna amwalan nasi bil batil. Menjadi pamarentah cinta harta atuh geus teu nyahoeun halal jeung haram, nu penting mah harta bae, deuk sogok, deuk maling, deuk lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu kene tadi nu penting mah lantaran cinta harta lain perintah, deuk kumaha bae ge nu penting berhasil, teu nyaho halal, teu nyaho haram. Jadi kiai ge nu penting mah kiaina ge jadi kiai cinta harta, nu penting mah harta bae. Deuk cara kumaha bae ge jualan ayat, jualan hadis. Kitu kele dek di mana bae nu penting mah harta. Ieu bahayana bakalna yakhuduna bil batil. Lamun landasanana cinta harta. Ulah cinta kana harta pun bisa mah. Atawa sing hade melalui aturan-aturanan. Sebab halaluha hisabun wa haramuha iqab. Masya Allah, geus sejarah rahot teh kos gitu teh tapi tetep bae. Cinta harta malamun dagang ambruk bae sakali dua kali terus ka imah kiai. Kiai diberean cai bae terus bae tetep bae teu maju-maju ke ngomongkeun ka kiai teu manjur teh mah kiai maning ka Gunung Kawi. Wah, eta cinta harta eta kos gitu. Ya Allah, ya Rabb. Deuk kumaha coba ya. Supaya ulah cinta harta kumaha ieu carana ka Allah hungkul aya lempengkeun melalui thariqah. Geus lamun jelema norekat masih kene cinta harta can jadi norekatna. Justru norekatna norekat ulah cinta harta. Mentek loba jelema nu ngembangkeun torekat di wetan di kulon di kaler. Anu bahasana ge asup sia tarekat abeh ka Allah jeung deui insyaallah melalui zikir ieu engke bakalna babari usaha urusan tarekat kana usaha. Lamun geus aya kos kituan salah kata lain guru mursyid teh kos kitu mah. Lain guru mursyid lepaskeun urusan dunia. Mun bisa sakumaha cara Imam Syafi'i ditanya ku murid. Ketika murid naros ke Imam Syafi'i, "Mama, lamun abdi boga emas, sakumaha ieu galuarkeun zakatna?" Cek Imam Syafi'i tergantung jelema-jelemana. Pan. Lamun ente ahli fikih, galuarkeun zakatna adalah urang harta dagangan gitu naon kitu ngaranna mun urang boga harta dagangan lamun naon kitu ngaranna lamun urang boga pare saton sakinta usurna dibeja-bejakeun tah ku Imam Syafi'i teh masalah soal ngaluarkeun zakat di kalangan fuqaha. Ke mama emang aya zakat di luar fuqaha? Aya. Lamun luar fuqaha kumaha? Di luar fuqaha mah kos mama mah insyaallah lantaran didinya nanya geus mama ku ari ngajawab di makom mama.
makom mama makom autad mama wali di autad geus mun mama boga emas 100 gram mama boga pare 1 ton zakat dah kudu dibikeun kabeh tergantung kumaha jelema-jelemana emang kos kitu lamun masih keneh aya nyangkrung di imah teu jadi walina cek nyandang kula embung jadi wali tolong jelema teh kos kitu lihat orang jadi wali tapi geuning mama loba bae pan Imam Syafi'i mah lamun deuk ngajar teh mah ke baju aja 2 rangkep hiji di jeroan nomor kedua jubah nomor baju top nomor katilu baju jubah sorban ge 3 kan Imam Syafi'i mah nomor kahiji irtida nomor kedua ieu nomor katilu udang-udang heula 2 udang-udang kade 3 nandakeun sugih kan Imam Syafi'i teh sugih Imam Syafi'i sakitu dipikeunlan we Allah nu ngatur cek Imam Syafi'i aya jelema dagang bae susah bae jelema tani bae nombokan bae aya jelema nu cicing bae teu boga naon biasa aya jelema cicing dilobakeun ku Gusti Allah ih teu urusan Allah tuh ka di zaman nu penting ulah ta'alluq ye qalbu oh kitu nya mama selama masih kena ta'alluq mal dijadikeun jelema eta mah ngaranna kamangmang je kamangmang mal beres jelema mikih bae mah lamun jelema mikih benten nasaup capek ibadahna capek sebab usolli ge kudu usolli fardhu zuhri 4 rakaatin Allahu akbar kos husu padahal blon memikih sepanjang-panjang teh insyaallah na pan aing eta aya kos tarutain sejak kaula salat zuhur 4 rakaat makmuman kana Allah oh lamun teu make kitu teu sah-sah salat salat fikih salat thariqah mah lain Allah neuleukeun urang neuleukeun pada neuleukeun hadirkeun Allahu akbar geus eueuh sejak kaula salat hakikat beungeus lain deui Allah lain aing nu salat lain aing nu hirup lain aing nu gerak hirup aing hirup Allah gerak aing gerak Allah Allahu akbar teu boga rasa diri nu aya rasa Allah haji urang di mana ye aing mah di mamana sakeun aing mah pikir teu becos aing mah teh kata sia da kabala lumpat atuh ngeun sia lamun mikir ulah aja totorekatan aing urutan kiai lah Allah akbar sehebat amat aing neuleukeun ka Allah Allah neuleukeun ka aing ai Allah na di mana eta nu aing kudu pikiran ge atuh kudu belajar heula kudu aya guruna ulah main saturut-turutanan bae kiai Allah akbar nah aing nya kitu bae Allah akbar sia mah lain salat pikir lain tarekat lain sia mah eta guys pokona Allah akbar ke di akhirat aing mah nurutan kiai bae pokona mah ya atulah kitu kudu belajar ji Habib Lutfi emang salat aku mah kesulitan waktu geus mendesak jasa sedangkan encan salat eta kan numinan mah di masjid di musola lantaran waktuna samporet aya sekitar 10 menit deui ka masjid jauh ka musola jauh sisi jalan kotor sih Allahu akbar jadi bae teu kudu di masjid teu kudu bumi Allah maudhi'us shalah ya Allah ya Rabb ketika orang di Mina acak-acakan sai saeutik jeuh kalolotor dinya ih atuh geus kitu Allahu akbar geus dinya salat di sisi mushola di sisi cai loba nu ieu cenah kiai mah najis geus urusan sia aing mah aing sama sia saking aing salat keneh Allah berbagai keyakinan di mana orang yakinna nah dek mindahkeun keyakinan ti syariat kana thariqah ti thariqah kana hakikat kudu aya nu nungtun hese mentak perdebatan baheula jeung Junaidil Baghdadi rajana wali makena lamun teu makena sila bahaya raja wali citrak bonjeruk aya nu bebeja
ahli fikih kaki Junaidil Baghdadi mama ari nu hebat sebenarnya ahli fikih apa ahli tasawuf sih cek Junaid ahli tasawuf ya jelema lamun ngahalikeun tasawuf ge fikihna bakal bahaya atuh mikir heula aju tasawuf tapi kan loba nu tinggaleun kajian kumaha ge tetep bae nu luhur derajat mah jelema ahli fikih mangga bahaya tuh geus kitu mah masalah henteu kieu ieu mah masalahna ilmiah naon kuari kieu nurutkeun ceuk ahli tasawuf jeung ahli fikih kula dek nanya permasalahanna naon masalahna mun awewe head nurutkeun ceuk ahli fikih eta kudu salat apa teu kudu lamun puasa head cek ahli fikih kudu salat apa teu atuh teu kudu muliaan mana salat jeung puasa nurutkeun ceuk ahli fikih ji cekna tuh muliaan kene salat ceuk ahli fikih mah kun kunaon atuh lamun muliaan kene salat ari jelema head salat keur salat head teu kudu dikodoan ari puasa head kok kudu kodo lamun nya mah muliaan kene salat atuh kudu kodo mun urang ditanya kos kitu balik sia heueuh oge nya sok geurageun ai nya mah muliaan salat atuh head atuh kudu kodo jang mulia punaon ai ninggalkeun head teu kudu salat teu kudu kodo ari puasa ditinggalkeun kok kudu kodo cenah muliaan salat cek di Junaidil Baghdadi teh masalahna lain kitu urusanana kan ti Allah tadi teh lamun cek ahli fikih tapi lamun cek ahli tasawuf muliaan puasa jeung salat kok bisa kos gitu sebab puasa mah ngosongan keneh ngosongan beteung hiji-hijina jelema bisa wusul ilallah teh aku kosong beteung sebab lamun beteung seubeuh bae diaji ku urang di majlis taklim peureum bae ieu permasalahan salat ge salat aya aturan maghrib 2 rakaat ku sebab kaburu tunduh isya kitu keneh malah mah aya nu ngosor salat subuh jadi sarakaat pohoannya aja kudut bae tah ieu fikih tapi lamun tasawuf puasa do lebih utama batan salat ai kitu mah geus kaluar ti aturan Kangjeng Nabi teu bisa diperdebatkeun sebab Kangjeng Nabi mah nyaritakeun teh syariat di luar syariat aya khusus Hudzaifah dibere ilmu khusus Sayyidina Abu Bakar dibere ilmu khusus Sayyidina Ali dibere ilmu khusus dan lain-lain sebagainya nu dibere ilmu khusus teu dicaritakeun ka muridna bae dicaritakeun contohna model hudang ti peuting teh Kangjeng Nabi teh ngamistikeun ka jelema nu endeuh usul ka Allah kok mun geus usul sebab naon ti peuting lah jelema indah jasa ibadah cek ahli fikih mah mendingan kene sare ti peuting sebab dalilna ge fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ayat Quran kene di mana peuting sare lah sebab jang sare ulah sok pake nonton TV SMS segala WA-an ulah tadi peuting teh ngomong nonton bola mah nya kiai nonton bola itu mah kiai bangkrut teh mah kos kitu mah tah ulah peuting sare berang pantasyiru fil ardi tapi bagi jelema nu endeuh ka Allah peuting kudu hudang bae sanajan teu babacaan hudang kieu di kursi geus kieu sapoe 2 poe 3 poe ge mikir aing hudang tolol amat ge atuh mendingan ngalawudu cekna wudu heula aja cicing tuh kamari mah teu boga wudu kali mah boga wudu kebal-kebal aing hudang teh atuh beureudan ngeunaheun salat lah Allahu akbar 2 rakaat bae ka kadituna mah jangan 2 rakaat cemi amat sih tuh nambah tah eta kos kitu tah geus eueuh jelema diangkat derajat jadi sholihin eueuh jelema diangkat jelema jadi wali peutingna kerek bae eueuh moal aya jelema kerek bae diangkat jadi wali moal aya cenah kula ka imah kiai kerek bae aing mah nipu sia can nyorang jeung aing mah kayak kiai keur teu HS bae tuh turutan ku sia HS aing tuh kan lah kiai mah urang lain wali cing mah wali-wali daya
perdebatan yang perdebatan loba anu disuguhkeun ka Imam Junaidil Baghdadi. Nah kesimpulan nama dalam perdebatan teh geus ulah diwasalakeun menanglah ahli fikih cek Ki Junaidil Baghdadi geus nu hebat mah ahli fikih ahli syariat lantaran masyarakat ngabutuhkeun fikih ngabutuhkeun syariat geus masalah geus pokona mah nu hebat fikih bae da naon ahli thariqah jeung ahli tasawuf naon nu hebat fikih kembangkeun fikih kitu atuh kudu sadar cek nya teh ayeuna naon teh sok tuh ngaku eleh ih ngaku dira teu ngakuna cek Imam Junaidil Baghdadi geus masalah. Nah kuari aya dua murid dua kelompok nu ieu murid thariqah ahli tasawuf nu ieu kelompok ahli fikih luar biasa lobana ahli fikih ahli tasawuf mah ahli thariqah mangan saetik. Kiai Junaidil Baghdadi teh horeng ngobrol teh keur ditonton ku murid-muridna masyaallah karim kuari Kiai Junaidil Baghdadi teh malangkeun batu dalekeun nya cek Imam Junaidil Baghdadi ka kiai ahli fikih teh ya urang balangkeun batu ka kelompok ahli tasawuf balangkeun Allah 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 ahli tasawuf Allah batu pas dibalangkeun ka ahli fikih nyingkir batu bahaya urang kudu lepas tidak bahaya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah mau ceramahnya na didinya koski fudoli baik itu wala tulqu dalam keadaan bahaya ge masih ceramah kene we fikih mah goblok jasa tah Imam Junaidil Baghdadi pada praktekna hebatan keneh ahli thariqah sebab lain waktu ceramah tama waktu ingat ke Allah balangkeun batu Allah 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 ketika dibalangkeun ke ahli fikih awas nyingkir wala tulqu bi aidikum ila tahluka bahaya ieu batu ieu geus ulah atepkeun batu kena saloyog-loyogna batu capek aing mah ngadenge kos kitu cek ulah ahli fikih aduh hampura berarti kan hebatan ahli tasawuf ceknya daripada ahli fikih mah nu tadi ku kaula disanjung-sanjung hebat ternyata kosong orang fikih mah naonan sok kuari urang gejeburkeun murid urang kacai sok digejeburkeun hiji tadi bejaan muridna digejeburkeun kacai Allah masya Allah nikmat ridho abdi digejeburkeun ahli thariqah begitu ahli fikih dikacaikeun goblok cai ieu teh jang wudu ieu lamun kos ieu kan bisa pakai wudu apa henteu ieu ieu tolol ieu jelema nu ceramah kene bae dicai ceramah eta potongan Ki Fudoli eta kacek Ki Junaidil Baghdadi capek aing mah ngadenge lagi capek tah ahli tasawuf gejebur masyaallah ridho abdi mah digejeburkeun masyaallah eueuh nu kaluar tina qada jeung qudrat nikmat kan Allah 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 ahli fikih can hanjat di ceramah saudara cai jang wudu ieu urang digejeburkeun kumaha mun aya najisan di urang ieu cilaka bahaya ieu kan kudu make cai mutlak cai eta kabagi 3 aya bah budak sakumaha deuk takrib kos gitulah ieu carita ahli thariqah jeung ahli tasawuf teh ternyata orengan hebatan keneh ahli tasawuf dipanjang-panjang ge oreng geus setengah 11 wallahu alam